Kadang-kadang orang wiridan teh ku nafsu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah nafsu urang padahal. Urang lamun jeung guru mah kadang-kadang urang kan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak guru ulah zikir, mendingan ngarokok. Urang kan berpikir masa sih zikir ka ngarokok. Ulah ngarokok bae sia ngarokok. Ngarokok. Nyana kan bingung aing lah zikir ulah horenganan zikirna ku nafsu. Mendingan ngarokok. Puguh-puguh ngeleput. Eta hese na tarikat bahkan kos gitu hese na tarikoh mah siga bagus padahal teu siga bagus pan urang make udang-udang make jubah saat nyalateun sholli Allahu akbar pareng hayang sholawat geus naon coba eta nanaonan teh kos kitu eta emang teu kabaca kitu ku aing udang-udang sia udah sok nyelek ka dia atuh biasa bae syariat teh kos kitu bae ngan teu kudu kukumakeun emang datang ka syariat bae ngan salilana kos kitu bae siga nyaan rek ka Allah horenganan dunia keneh bae di tarikah teu ngadeukeutan guru moal bisa kajian kukumaha sebab teu Noel siga nya bae urang teh siga nya la ilaha illallah na tengah peuting la ilaha illallah la ilaha illallah doa eta keneh sok la ilaha illallah horenganan di jero nama ira yang jadi wali atuh kunaon hayang jadi wali teu pada goblok hese tuh mantak dibimbing ku guru ulah hayang nanaon hiji be ridho Allah tuh kan ke kabelah dituna mah kabelah dituna cara eta teh ya cara marufil gurki kadatangan muridna hayang suluk ulah lah henteu kulo mah suluk bae boga santri boga tinggalkeun santri si cakira tinggalkeun make jihkeun emang geus mah mendingan magahan santri bae ente kula mana suruh tinggalkan santri mantak dititah ditinggalkan berarti kan nyana ngalep untung di santri mun cacak-cacak nyana magahan santri teu ngalep untung di santri atuh moal dititah ditinggalkeun nu mantak dititah ditinggalkeun nyana teh ngaharepkeun pamere di santrina atuh rek naonan mah nya magahan ngaji kos kitu ojol jeung pamere santri atuh engke ganjaran mah ti Allah ulah ojolan ti santri. Iya mah santri geus kebal sia teu balik-baliknya geus 3 bulan balik atuh sia. Emang ulah atuh teu sasalaman jeung aing. Ih, budak balik atuh bebeja ka kolot bebeja ka kolot balik. Bila perlu unggal minggu sia balik. Eta kiai teu bener. Teu bener eta kiai. Cek tarikah syariat mah mangga bae. Make administrasi heg bae. Eta mah syariat mah kos kitu. Tapi jik tarikah mah teu bisa bersihan. Nah, eren. Tinggalkan santri. Mangga. Baju jubah. Ganti. Make baju anu cumplang-campling. Mangga. Kongkoyangan ieu tak ka dieu tah, kongkoyangan tak ka dieu tah, kongkoyangan tah ka dieu ku batok. Mangga. Cekal ya ieu teh. Aya ka pasar sia, ieu coret-coret. Mangga. Nurut jasa kan tah, bae nyana tah, nurut kan. Store sia ka dieu. Gitu aja wali bapak sih desa. Heran store ayo kadang tor menang kabar aja menang sakia tah bikin kabeh ka guru menta deh menta store deh itu maksudnya moal ge jadi mursyid atuh lamun masih kana resep kana dunia okosna resep kana dunia tenden Aisyah ieu menta maksudna emang menta apa lain henteu abdi mah eta nu mere bae sabodo kumaha Gusti Allah men matak dibikeun kabeh ka mama kakara kelulus lamun kitu mah sia eta menta emang maksud atuh lamun teu kitu mah tuh kumaha dahar balik sia balik enggak dagang sia kos kitu mah ye ta eta hese ngelepengkeun atuh nah ulah luak lieur hiji Allah